gojek ngan ieu nu anehna asal waktu salat bae sewa loba aing burger kita kos itu doang tah cek tukang ojek ya lain waktu salat bae sewa sia juri ka jelema sia tah aju jadan heuleuh wae mah susuna gede mantep ya waduh eueuh ceklokan eueuh naon direm abeh ngendut ka dieu eta mah budak masyaallah sambil menyelam minum Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Manusia diciptakeun ku Gusti Allah dijelaskan dina ayat ieu demi yakin pasti laqad makkannakum yakin kaula nu agung cek Gusti Allah netepkeun ka aranjeun kabeh wahai bani Adam fil ardi di muka bumi dicicingkeun maneh di bumi aing teh nyaho maneh teh bumi aing dibagi kapan ku sararia teh bumi aing teh jadi 5 benua benua Asia benua Amerika benua Australia benua Afrika benua Eropa sarua nu aing kabeh sia cicing di mana di Asia Asia mana Pasifik di mana Cikupa di mana maneh macam-macam di dinya teh nu dek pasar kemis aya di Cikupa maneh aya tah dicicingkeun si Udin di Cikupa si Juned di Bojong ayo kabeh tah ieu walaqad makkannakum din sia tah cicing di Cikupa nang Allah Juned sia tah cicing di Bojong nang Allah sia sadeu sia soleh sia tah cicing tadinya di Pengkolan Talaga sadeu sia ayo ka dieu teh Arif tah cicing tah sia tah di dinya tah di mana tah di Terep tah walaqad makkannakum fil ardi nang aing teh dicingkeun sia ye Mas Tono urang Jawa Tengah tepugu Tegaruh ka Indonesia ka Tangerang datangnya na ka dieu ngontrak nyana teh di Haji Arifin cing di dinya Mas Tono si Agus urang Bandung jeung si datang nang saha eta nang Allah lamun urang Palembang lamun urang kitu Padang si Aprizal datang ka urang si Tono datang di Jawa Timur kabeh datang ka dieu kan aneh kunaon atuh urang Pasar Kemis pindah ka Tegal model kapan Kiai ulah doana bae gimana nih nek nuturkeun pamajikan kula ka Tegal heuy urang Tegal lagi kadari atuh kula aja pamajikan ngajak ka ditu teh ku sanaon melak bawang jeung sia bisa tuh tah atuh melak mamaling bawang geus uli ka kawasan Allah lamun ku urang diperhatikeun pohara jasa Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis berat daratan ka dieu Jawa Tengah ti Semarang kemudian ti Kudus dan lain sebagainya datang ke dia tuh di Jawa Timur ti Ampel ti Malang dan lain sebagainya bahkan nyebrang ke ditu urang Bali lagi datang ke dia urang dia kunaon cicing di Bali urang dia nama tanah kapereung-peunan cicing di Sumatera urang Sumatera ge sieun ka monyet ka dieu kunaon urang dia ka ditu udah jadi monyet beureun kakawasan Allah geus aya ti ditu na walaqad makkannakum fil nang Allah dinten teh ge ieu teh teh rencana kudu ka Lampung mah haju di Lampung na mending diri dari kota mah dijolok biasa Masya Allah ngaliwatan leuweung haju di ditu na mending mun laya imam ngan 3 imana tapi betah bae tadi ditu eta cicing di leuweung menang sa walaqad makkannakum fil nang Allah menang nyanggakeun urang ngadoaan mantap tah santri mah santri tilok boga rencana santri mah ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah nyanggakeun deuk di mana bae ge kumaha Gusti bae ja abdi nu Allah tanahna ge nu Allah nyanggakeun abdi mah
Emang kunaon santi teu boga rencana? Tuh rencana kumaha aja duit teu boga non teu boga. Jangan rencana mun boga duit. Inyana duit teu gablek non teu baglek. Paling anu pae dibere sholawat sakitu doang. Ye, teu boga rencana. Di mana bae Gusti lah abdi mah. Tapi lain sambarangan gitu ge. Tama keur carita doang, duit mah aya bae, dunia mah aya bae. Ngan ku nemah nanyana. Lain ku sebab teu boga duit lain. Bisa diadu santri jeung nu lain santri duit teh lobaan mana. Deh, santri bageus teh sieun-sieun, aing mah teh sieun hirup di alam dunia sebab duit aya di bank. Ya, emang sieun atuh. Ai sia, aing mah tetep teu boga. Tah, nang saha ieu? Tadina urang kawin lah, cek urang teh deuk cicing dipimitohaeun di ditu, tapi ternyata diboyong ka urang. Aing geus kawin deuk cicing di dieu bae di mah urang, tapi ternyata diboyong ke pemajikan di ditu. Sanggeus diboyong di pemajikan di ditu teh ternyata teh ulaan pindah deui ka ieu tempat. Nah, iyalah urusanana lain urusan urang, siganang urang siganang urang lain. Ieu ayatna, walaqad makkannakum fil nang aing netepkeun sarariat teh di muka bumi sing ade. Haju bumi aing teh leulekeun ka sia. Sia leumpang ti Jawa Tengah ka dieu ka Tangerang, ka Jawa Barat, ka Banten, sia leumpang ti Jawa Timur teh kudu ku aing cek Gusti Allah aing mah pangeran. Nyaho kana sakeping jeung sajuna. Tah, bumi nyaksian sia. Ketika engke di akhirat, bumi ge bakal ngomong aing nyaho ka sia leumpang di luhureun bumi aing panu jadi bumina. Sia teh pan teu jauh bae ti urusan dunia, teu pernah kamu sholat sakitu deuketna ge dicangkerem sia ku aing. Kumaha kitu masyaallah karim. Lain aya jelema teu boga rencana kudu cicing di Yordania, aya jelema teu aya rencana cicing di Mesir kok cicing di Mesir. Aya jelema teu rencana cicing di Saudi Arabia kok cicing di Saudi Arabia. Nu anehna aya jelema urang Indonesia cicing di Afrika, pan di Afrika mah harideung. Tapi nyana eta sinergis bae, hirup jeung nu hideung biasa bae. Kebal-kebal nyana ge ka bawah hideung. Teh di Afrika ya aya di Amerika Latin harideung. Ya Allah ya Rabbi, nang saha? Nang Allah. Walaqad makkannakum fil ard. Sadarkeun lain nang urang. Ya Allah ya Rabbi. Nomor kahiji kaduana waja'alna lakum fiha ma'aish. Kaulan wagu ngajadikeun karanjeun kabeh di samping cicing diunggal bumi diunggal negara di tempatna masing-masing aing teh nu nyicingkeunna. Ku aing dijadikeun deui keur aranjeun kabeh di muka bumi teh sumber kehidupan, sumber perekonomian, sumber neangan dahareun jeung inumeun. Salila hirup nu ditangtukeun nungguan ajal datang nyana ditetepkeun nu aya di Pasar Kemis, nu aya di Cikupa, nu aya di Bojong, nu aya di Balaraja, Curug dan lain sebagainya. Geus bugu urang pribumina. Di samping eta deui Allah ngajadikeun sumber perekonomian. Teu puguh teu karu kapan urang Jawa Tengah datang ka dieu ngalamar ka Cinglu. Sumber perekonomianana horenganan tulisanana aya di Cinglu. Aya anu di Egle aslina Egle wari geus eueuh Egle aya anu spot geus sareueuh aya anu di kitu pasir teh naon garang-garangna pasir Gajah Tunggal aya anu di Gajah Tunggal aya anu di Asip. Sumber perekonomianna siganang urang nang Allah jabuktina urang dieu anu ngalamar deui ka Cenglu teu ditarima. Hese bae geus minta tulung ka polisi minta duit 2 juta dibere tapi asup mah henteu blol ta polisi. Polisi mana meureun. Tapi nu jelas seperti itulah Allah nu ngatur sing ade eta teh. Ya Allah ya Rabbi. Eta keur carita urusan pabrik. Aya nu sumber perekonomianna teh di PNS. Nyana jadi anak buah Zaki jadi bupati, ieu anak buah Bupati Zaki. Aya anu jadi guru sumber perekonomianna teh. Aya anu dagang toge. Aya anu dagang tarasi. Masya Allah di Garut harita teh apa nyaritakeun dagang nani tarasi. Sepira tarasi.
pikiran orang dagang tarasi teh sampiran di bungkusan-bungkusan horenganan konteneran di Cirebon ke Jakarta dagang tarasi teh dihitung-hitung sapoena aya 5 kontainer atuh paingan tamataran atau asana beureunan kelek nampau kajen gua mah mobil lagi mobil Mercy-nya na ambuan asal bawa tarasi kajen gua mah nu jelas Pak Allah nyieun sumber perekonomianna di tarasi di toge di tahu macem-macem ieu lagi saha wa ja'alna lakum fiha ma'ais nang Allah siga nang urangnya siga nang urang siga ada nang Allah Al-Qur'an ieu ditetepkeunana di hiji tempat nang Allah netepkeun ngontrak di si eta geus aya tulisanana di dituna sumber perekonomianna menang Allah aya anu jelema teh ka dieu ka ditu dagang anu eleuh teu daekeun maju lah ceknya nangis bae kuari mah istirahat bae endahan dagang teh dagang baso bau kebeuli tanah kebeuli imah baso sapira baso tapi horenganan unggal kota aya anak buahna baso dan Allah wa ja'alna fiha ma'ais wa ja'alna lakum fiha ma'ais nang Allah sumber perekonomian Gusti Allah nu agung ngan lamun diglobalkeun aya anu sumber perekonomian teh tina simar bubuahan timimiti melak cabe rawit cabe gede cabe hejo cabe beureum datang ka buah engkol bonsis dan lain sebagainya aya nu tina bubuahan buah darmayu wah lamun musim buah di daron di ditu di mana Indramayu eta si buah poharanya haju amis di buah Indramayu mah nu encan asake amis nu encan asak urang ngasaan di itu amis nu asak amis nu bareubeu amis nu atahan aja amis meuli urang 5 kilo dibawa ka dieu asem heran aya heran eta kos kitu eta model eta meuli di itu arabeun dibawa ka dieu harasem nyaho jak urang nu milihat urang nu niat urang kos kitu bae nagarana tah mah mantap kuduna urang mun meuli 5 kilo dahar di ditu kami mengseret geus di ditu ieu sumber perekonomian teh anu tina buah aya nu tina buah aya nu tina samangka dan lain sebagainya ieu menang Gusti Allah wa ja'alna lakum fiha ma'ais ya Allah ya Rabbi urang lamun di Cilongok mah di dieu ti baheulana ge tilok aya palawija paling ge pare jagong dangdeur paling cabe di dieu teh sakitu doang nyebrang kesempatan ka ditu ya Allah kucai aya tuh kucai aya aju anu eta teh naon ngaranna nu pararenjang teh aya dan lain sebagainya aya orang mundeuleuh ka ditu aya kuari mah pagon geus didominasi ku urang Jawa tuh eta teh sumber perekonomian siga nang urang nang Allah unik jasa deui eta mah kan tina bubuahan aju tina pabrik dan lain sebagainya aya nu tina ngojek eta sumber perekonomian ngojek ge ngan ieu nu anehna asal waktu salat bae sewa loba aing burger kita kos itu doang tah cak tukang ojek jai lain waktu sholat tah sewa sia juri ka jelema sia tah aju jadan heuleuh wae mah susuna gede mantep ya waduh eueuh ceglokan eueuh naon direm abeh ngendut ka dieu eta mah budak masyaallah sambil menyelam minum air ma'ais cerita sumber kehidupan ya Allah dibagi deui guys aya anu tina perpolitikan sumber perekonomian teh aya nu geus jelas jurusan perekonomian nya tapi aneh aya anu ngitung dong perekonomian miliar nya nama gede hutang atuh geus kos kitu bae tah jadi gawe doang nya nama didinya aya nu tina perbudayaan ieu ku Gusti Allah tempat cicing urang nangtukeun Gusti Allah sumber kahirupan ge nangtukeun Gusti Allah nu unik deui jelema ieu sumber kahirupanana tina jual beli alat perang Amerika mah tandus tanahna teu bisa dipelakana naon nagarana mata kula teu betah ge harita di ditu teu bisa gara dangdeur dipelak teu bisa dituhuli dipelak teu bisa
jadi itu malam di urang mah penmelak dangler cap antepkeun beudang sabulan 2 bulan tarik masyaallah sabeu gede kieu jarara di hui jadi hui dangler jadi dangler di Amerika melak hui cabut jadi nuklir model di Amerika mah tah nyana teh neuli Indonesia kabita namun di dia jangan naik mobil ke Bandung kun jalan gitu pada larang naon garang-garana itu tol ningali di Purwakarta Karawang kali itu beuh tatangkalan naon eueuh ja aya kabeh awi ti mimiti awi haur datang awi ampel awi gede awi araya kabeh cau ti mimiti cau anu leutik datang ka awok cau nu gede araya kabeh tangkal nu dipelak manggeus karuhan nu teu dipelak are aya eta orang Amerika ngahaneng bae kieu ku bodewen subur awan cekina teh nyana subur tapi tetap aing yang menang untung cak Amerika tetap dibawa ku aing kauntunganana lobby lah nyana lobby ku nyana melalui perpolitikan baheula mah lobby teh aja perekonomian ku ari geus asup ka tubuh perpolitikan ngeri urang untuk meraup keuntungan lamun emas diala dibawa ke Amerika dikelola di kapal bawa ka ditu urang ngegel curug doang teu nyaho sabaraha eta nu dibawa sabaraha nah eta dibawa dengan begitu saja urang neuleukeun tapi deres kene lamun kieu mah diangkat dikelola diurang saenggeus dari kanyahoan sekian ton ieu emasna minimal atuh kaluarkeun 10% jang pajakna deres kene ieu bahkan henteu kitu rauk bawa ka kapal kelola di ditu urang nu urang dibawa ku nyana dikelola di ditu teu boga pajak-pajakna acan urang mun nyaritakeun kitu kan biadab tah nu kuari akan menandatangani kamari nu mantak diperjuangkeun geus si itu nu eleh supaya ulah diperpanjang eta kakarak satu sudut eta urang teh ngan ieu teh tanah aing menang memperjuangkeun bapak kolot aing baheula diseret dinuklir dibom dan lain sebagainya memperjuangkeun teh supaya anak incu teh subur makmur tapi ternyata nu kuari teu nyahoeun baheula bapak kolot teh kena atom teh nyahoeun bapak kolot teh dibrondong diseret dan lain sebagainya tinggal ngeunana ditandatangani perpanjang sekian puluh tahun deureus mun aya pajak asup pajak-pajakna aja atuh beureunanan manang kitu ge ayanya orang-orang tertentu mun urang nyaritakeun kos kitu urang bisa jadi pemberontak ieu mah sakadarnya bae ulah bebeja ka sasaha engke ente ka ditu ngabeja deui ieu kakarek satu kukula mun dicaritakeun aya sabaraha belas Cian. Mantap marudah. Nah, iya. Encan nu lain-lain. Nah, ieu keur carita wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Amerika teu bogaan duit lamun eta nuklirna teu dijual, lamun eta senjatana teu dijual, lantaran nya mangandeukeun persenjataanana. Nu mantap, hayang boga duit teh kudu ngajual senjata, otomatis kudu aya nu perang ge senjata mah atuh aing teh perang mandeg sanu meuli. Jadi juga urang ge atuh aing teh deuk jambal mah teu meuli tarasi. Urang meuli tarasi so teh deuk jambal, itu kele, ieu kelantaran perang ya otomatis beli senjata. Ya mau tidak mau Amerika teh kudu bisa ngadu domba supaya perang. Berarti negara paling biadab jalema sebab ngadu domba ke negara jeung negara supaya perang. Maksudna dek kaloloskeun jual belinya nah supaya boga duit. Kos kitulah negara diciptakeun ku Gusti Allah ma'ayis tati dinya. Nu mantap adang kasogi orang terkaya sadunia sebab nyanalah anu jual beli senjata. Ketika anu perangnya booking di Amerika, booking di Uni Soviet, jual, iyalah manusia terkaya sadunia. Deh, orang mah dipakai bae sendal kasogi betenya homu, teu dongeng. Teu dongeng na urang make sendal cepit, ieu naon kasogi. Atuh sia mah kos kitu si belon. Jelema anu luar biasa. Toh. Nah, wa ja'alna lakum fiha ma'ish. Macam-macam. Sama anu tina jual beli senjata nuklir atom dan lain sebagainya kabelah diana aya anu tina jual beli pakaian kabelah diana makanan minuman dan lain sebagainya
terus nang Allah lain nang urang makmur lain mahmur deh subur lain subur deh kanikmatan anu luar biasa ku Gusti Allah diberikan terhadap manusia cuman hanjakal qalilam ma tashkurun saeutik pisan anu syukuranana qalilan teh saeutik ditaukidan ku make ma jadi qalilam ma pisan lamun teu kitu awas ya Quran baca hese atuh ka di dina mah litak kidil kilah pohara pisan saeutik pisan ieu mah bersyukurna ku ari masih Junaid bae kamari teh tuh keur aya pas-pasan mah dae ka mushola azan qomat ngabersihan mushola barang boga mio ku ari geus daekeun ka mushola qalilam matas Ustaz Junaid nu kamari ieu teh keur balik di pondok mah kararasakeun keneh meureunana netep eta di luhurna ditendeunan lauk asin di dinya nikmat jasa kuari barang wauh jeung camat bauh jeung bupati ti loka masjid qalilam ma sial tak Junaid ayo coba kamari ieu mah keur rada lumayan kakarak ge eungkeut-eungkeut ibadah teh beuh fakir miskin ge ngara usaha teh fakir miskin teh kabeleteran bae tah doakeun supaya maju didoakeun ku fakir miskin ku jeung yatim piatu ku ari mah geus mahmur pohon qalilam ma tashkurun kamari mah bager ka pamajikan bager ka anak bager ka incu bager ka tetangga ku ari mah barang maju qalilam ma tashkurun lamun ditanyakeun ka mana Abah Haji mah di hotel ka mana Pak Haji mah keur di puncak ka mana Pak Haji mah keur di Lembang di ditu ka mana Pak Haji ngubur sasana meureun Pak Haji tah qalilam ma ieu lah nu kuduna mah makin maju makin loba ma'ayus makin mantep kahirupan lantaran dibuka sumber kahirupan nyana geus aya dina ngeunaheun kudu leuwih mantep ibadah ka Gusti Allah tapi ternyata pakai maksiat qalilam ma tashkurun sadarkeun diri urang bahwa urang ditetepkeun ku Gusti Allah di hiji tempat kampung anu ngontrak meuli dan lain sebagainya nang Allah urang hanya wayang dilempang-lempangkeun ku Gusti Allah. Nomor kedua sumber kahirupanana nu tina dagang asongan, dagang dorongan, dagang jongkok, dagang dan lain sebagainya sampai ka jual beli nuklir ieu ge meunang Gusti Allah ngan kadituna setelah cicing di hiji tempat kahirupan geus luar biasa qalilam ma lain bersyukur ka Gusti Allah endangan kufur ka Gusti Allah naudzubillah min ieu jelema loba nu ngaji di dieu kulantaran teu boga duit bebeja ka tatanggana ge ngaji emang kunaon leh usaha keur harese cek kitu utang ge teu kabayar ni ngaji cek nanti tuh belon pada tepor mun keur boga duit bae ngaji Pak Haji Orang ngaji ka Cilawa, gerti lah bae. Dek ka mana tuh Pak? Boga janji di Cikande. Jeung sa lah ngomong. Salam bae ka Kiai. Heuh, mah angonan teh budak. Datang minggu hareup. Aja urang ngaji, kayak minggu hareup cenah ieu teu kaburu. Masyaallah. Tuh boga duit mah kos kitu. Teu boga duit mah iceus jana. Tapi lamun boga duit atuh eta. Masyaallah. Qalilam ma maya dongeng aya hiji jelema sugih tapi kurang bersyukur aya nu ngahadamna wali ngan teu kajangan wali atuh biasa bae dicarekan bae karana ge sugih nu sugih mah pan bisa dengan nyarekan doang padahal mah lamun dipigawe ku jana ge modar ngan nu sugih mah kos kitu ku bos teh bisa ngan tujak-tujuk jeung nyerekan ieu ngahadam sebulan 2 bulan 3 bulan aya satahun mah meureun siakan cek bos aing mah ieu kasia ieu asal lita we teh cukup sakali asal lita we kasia teh cukup sakali ka hayang aing mah aing sakali nitah beres ieu mah kayak aing nitah deui aing teh capek aing kasia gas berarti kuari asal sakali perintah selesaikeun mangga pas
pas menang saminggu pamajikan Muria parah panggilnya Nasrudin si Nasrudin nyaon tuh pemajikan Muria nyaon tugas siap wari naon dokter panggil ka dia siap mangga keluar nyana borang dibawa ka dinya aya 20-an cak bos teh ieu naon aing kita manggil dokter ke 20 supaya satu perintah selesai cak hatena bangkawara ieu bos sekali-sekali ku aing lah pokona dinasehatan nya nih tadi saya Nasrudin ilang loba-loba kan kudu dibayar bos pamajikan bos Murian dokterna tuh nu make putih-putih eta dokter nu dua deui eta pegawena beusi deuk ngagerus obat dan lain sebagainya eta nu itu tuh nu 5 tuh beusi butuh digotong ke rumah sakit itu nu opat ari nu itu deui itu mah tuh tukang meuli boeh beusi kebenaran paeh si itu meuli boeh nu opat deui tukang ngeru kuburan beusi aju bodar tah teu kudu hese sekaligus sial cak bos yes, selamat tinggal bos Walid ya kos gitu lah begitu ganda sehatan nyentuh kan aja jantung kadi sana sedih kadi naon bos emang menurut prediksi saya kumaha kos gitu udah jadi berarti moal cager ulah omong bos kan ulah kena balik bae 20-an nyawa kapake kabeh we artina cak Nasrudin nu sugih bakal modar nu gagah bakal modar ulah kamalinaan teuing atuh tunjuk teh sia ge kalau modal aing susah ge pae sarua atuh sia ge pae geus sekaligus ku aing sia tadi nasehatan tak tukang nguduk kuburanana dihadirkeun ku aing qalilam mata syukur nu saya tik syukuran mendingan bawakeun tukang ngagali kuburan apa nurutan Nasrudin ta ya Allah kos gitulah manusia ragap diri orang sadarkan diri orang bahwa kabeh menang Allah tempat tim urang ti Singapura nu urang ti Malaysia nu urang ti Palembang nu urang ti Sumatera Jawa Tengah Jawa Timur cicing di dia nu urang dia mental kadar itu walaqad makkannakum fil ardi nang Allah kemudian sumber kahirupan anak letik setengah letik anu letik setengah gede nu gede jasa wabeh ge menang Gusti Allah tapi urang nu disuprida kita ibadah taat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tapi geus dijelaskeun ku Gusti Allah qalilam ma tashkurun walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis wallahu alam bimuradi yakin nyata jelas kaula nu agung nyiptakeun karanjeun kabeh kum dijamakeun padahal nu dimaksud nama ieu adalah hiji bapa urang yakni Kangjeng Nabi Adam geus ngabahasakeun khalaqnakum dijamakeun nginayahan ka Kangjeng Nabi Adam summa sawarnakum satuluina kaula ngarupakeun karanjeun kabeh urang teh sabada Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah kemudian seluruh anak putu Kangjeng Nabi Adam aya dina tonggongna satungtung aya keneh moal ka kiamat ke geus eueun nu digamblok di tonggong Kangjeng Nabi Adam beak kabeh karakter jadi kiamat jadi geus distok ku Gusti Allah summa sawarnakum geus disetok ku Gusti Allah pilobaeunana teh seakan ditaplokkeun dina iga wekasan Kangjeng Nabi Adam plek turunkeun ku maneh melalui anak anjeun wahai Adam plek
Qabil Habil Ikrimah laulau budak dan les turunkeun deui ti Qabil Habil budak truk turunkeun datang ke zaman SBY kuari manusia adalah kuari 6 miliar manusia. Lain lalagaan ieu anak kutu Kangjeng Nabi Adam. Iyalah ayatna. Yakin jelas nyata kaula nu agung nyiptakeun ka Adam bapa moyang anjeun. Mimiti diciptakeun Adam tina tanah surga. Udang Kangjeng Nabi Adam sokot tulang rusuklah hiji ciptakeunlah jadi Siti Hawa. Ibu Hawa teh gelis irung mancung aya di bojok. Kulitnya putih luar biasa, rambutnya terurai, masya Allah jangkung semampai luar biasa. Aduh, Ibu Hawa malamun seri, orang lapar jadi sebel. Masya Allah, ya otomatis Kangjeng Nabi Adam tertarik, dirawel lah ku Kangjeng Nabi Adam. Ternyata Siti Hawa gede, bogohin ke Kangjeng Nabi Adam. Atau sama-sama I love you. Mantap jasa. Kangjeng Nabi Adam disambutlah ku Siti Hawa. Cak ku si Allah, stop. Ulah main rangkul dan. Tenang lah, Adam, Hawa. Aing nyaho maneh resep ka Hawa, aing mah nyaho Hawa resep ka Adam. Tapi tikah heula nikah. Carana kumaha cek Kangjeng Nabi? Ku aing ditikakeun cek ku si Allah. Hok. Ditikahkeunlah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa nu nikahkeunna langsung ku si Allah di mas kawinan ku maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sholawat lain lalagaan eta sholawat. Dikawinkeunlah ku Gusti Allah plek Kangjeng Nabi Adam teh jeung Siti Hawa. Urang sebagai anak incuna geus disetok ku Gusti Allah turunkeun melalui anak cucu anjeun wahai Adam. Summa sawarnakum. Allah nu ngarupakeun. Mata kurang teu meunang nyacat, si itu hideung, si itu pendek, si itu kunyin, si itu nang Allah. Summa sawarnakum. Emang nang urang lain. Urang mah osok cuaca war kabeuti kita budak kunyin amat pugunya nage kuru. Eta teh beres kos kitu doang. Teu budak jore amat pugunya nage teu kasep. Deres kasep mah ngomong gitu kayak bentuk keur kasep lagi temenang sebab sarua pada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Summa sawarna summa qulna lil malaikati. Allah nyarita ka malaikat, wahai malaikat usjudu li Adam, sujud maraneh kabeh wahai malaikat ka Adam. Fasajadu brek kabeh sarujud ka Kangjeng Nabi Adam alaihis. Ieu sujudna sujud tahiyat, penghormatan kana panitah Allah. Percis kos urang sujud ka hareupeun Baitullah. Sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Baitullah. Ieu ge sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Adam. Malaikat ngan aya nu minculak illa iblis bak kieu bae ka jeudeuh batur sarujud bro kabeh ka Kangjeng Nabi Adam ngahormat. Iblis teu daekeun kieu bae. Ieu lamun ku ahli ngaji mah panjang moal anggeus sapoe mun dibongkar teh. Bahasa fasajadu illa iblis lantaran ieu bahasa istisna, sedangkeun dina istisna teh aya istisna mutafsil, aya istisna munfasil. Etalah bahasa teh istisna teh aya ijab, aya nafi. Tah ieu teh nu di istisna teh apa sapagodos jeung mustasna minhu teh apa henteu. Lantaran urang lamun ngaji bab istisna teh istikhrajus nu sabenerna mah. Tapi kan di dituna aya komal kaumu ila zaidan, aya komal kaumu ila imaron. Nah iyalah apakah iblis sajinis jeung malaikat apakah henteu? Lamun malaikat teh sajinis, iblis teh sajinis jeung malaikat, atuh berarti khitab Allah cek tadi lil malaikati, atuh memang aja geug lagi atuh lain ka malaikat ieu ja iblis. Henteu jadi masalah. Tapi kok jadi masalah berarti ieu iblis teh sapagodo sajinis jeung malaikat.
lantaran Allah ngayetobna summa qulna lil malaikati berarti ya iblis teh termasuk jumlahan malaikat ngan lamun termasuk jumlahan malaikat tapi pan urangnya mau dibuatna ai malaikat mah dibuat tina nur ai iblis mah dibuat tina nar beda nur cahaya nar seuneu puyang kajen kuku mah ge kiai mana nutup puyang kajen kuku mah puyang mah mun ngabahasakeun usjudu qulna lil malaikati Allah nyarita ka malaikat usjudu li Adam sujud maneh ka kanjeng Nabi Adam sujud brak malaikat mah sujud ila iblis ai iblis malaikat apa lain pan tadi ge qulna lil malaikati berarti malaikat tapi pan kanyawa tercipta malaikat mah tina cahaya ai iblis mah tina nar lain atuh lamun dilainkeun Allah ngitung ka malaikat atuh tasujud ge mantak naon ulah jadi masalah lantaran jalur itu tasujud ge malaikat iblis mah tadi kita tuh kan puyeng nu ngaji ge puyeng atuh komo nu teu ngaji geus pada ku imang geus pararuyang mah geus lah mun teu ngajina geus barabe nu kos kieu mah tah nu mantak ditaliti pembacaan teh istisna mutasil apa istisna munqati na syarat istisna mutasil kumaha syarat istisna munqati na kumaha ieu istisna teh nu dimustasna minhu na mana anu mustasna na mana ieu terjadilah istisna kos kieu ieu maksudna naon wah ambalaya geus daripada puyeng geus moal dibahas geus sakitu bae lah puyeng mah lain lalagan sebab geus aya anu neuleukeun jamba ya kiai panjang teuing cek kieu atuh sia kaluar bae bego. Aduh, Masya Allah. Keur carita dong padahal mah tuh geus dibahas. Ai santri mah kiai geus nyararahongan ieu keur carita, ngalalagan nu teu ngaji. Ngalalagan nu teu ngaji tak kos kitu aya nu ngaji mah moal bisa kalalaga atuh. Coba heula keur di pondok geus depongan. Atuh, muka di poho deui pan. Illa iblis kecuali iblis. Abal jin, iblis teh bapa jin. Ya nama karena bainal malaikat jadi lahir termasuk malaikat abal jin buapa moyang jin adalah iblis terciptana tina nafseun ai malaikat terciptana tina nur cahaya ari kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah min tin tina endut kieu endut cenah naon tah sia teh endut aja endut mah gendut endut telempung taneuh eta endut ngaranna taneuh dicokot taneuh tina berbagai warna taneuh diaduk-aduk ku Gusti Allah kemudian dirupakeun Adam dibaringkeun iblisna wah Gusti Allah dek nyieun macem-macem ya asana iya nu bakal ngelehkeun aing ye cak Gusti Allah wahai para malaikat hati-hati beus aya iblis ka dieu jaga mangga malaikat rapet di dieu sok kumaha rapet dan nu kamari bae ti MK rapet beus aya momonon asup tuh geus kitu bae negara supaya kadulu gagahna negara teh kos kitu atuh padahal matu ngabong bae teh kudu kikituanan nah geus kieu mah kos kitu negara mah geus antepkeun bae nyana-nyana urang-urang diintip bae ku iblis itu bae macam-macam Gusti Allah ini ieu asana wah capoe 2 poe 3 poe 4 wah diintip bae begitu aya saeutik malaikat lengah kadinya iblis digarowakeun ku malaikat iblis ya ciduhan ngan poh lompat iblis begitu diciduhan cek Gusti Allah wahai malaikat cokel eta ciduh iblis ulah nempel di Adam cokel tak balakeun bualangkeun jadi anjing bugalazoh eta anjing teh anu mentek najis bugalazoh lantaran ciduh iblis nah di mana eta dicokelna di dieu pas bujal nu mantak kabeh di dieu aya bujalan ieu lah urut nyokel malaikat
lamun bujalan eta teh kuda mantak lupa tak kan mun bujalan kabeh rata-rata aya bujalan malah bujalna aya nu doton ka hareup ila iblis watrekeun sujud ka Adam mantak lam yakum minas sajidin iblis terek sujud ka Kangjeng Nabi Adam Gusti Allah dipanggil iblis gol cek Gusti Allah ma manaka la tasjuda id amartu naulu halangan ka maneh sehingga maneh teh terek sujud ketika aing marentah ka anjeun kita sujud maneh teh sujud kunaon ngejawab iblis gola ana khairum minhu pan abdi mah leuwih bagus tibatan Adam kosial aku leuwih bagus khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin Gusti ngadamel abdi mah pantina seuneu wa khalaqtahu min tin ai ngadamel Adam mah pantina taneuh sedengkeun seuneu jeung taneuh mah panmulyaan seuneu cak iblis kemuliaan seuneu mah coba geus seuneu mah kurang lamun dihurungkeun terus ka luhur nya nama naik terus ka luhur datang ka awang-awang eueuh seuneu nu kahandap ai bumi mah kapan ngabaged ayeuna dihandap geus kulantaran ngabaged atuh muliaan kaula nu diciptakeun tina seuneu hiji nomor kadua seuneu mah bisa ngarusakna gampang jasa blek rubuh bae tapi taneuh mah nya mah ngabaged bae mantak muliaan kula lantaran kula mah bisa ngarusak dengan cepat nomor katiluna seuneu mah kapaan bisa manaskeun suasana namun dina tempat-tempat tiris butuhkeun seuneu haneut ku seuneu mah eta lah pertolongan kula tapi taneuh mah ngabaged bae teu bisa dikieu kitu nu mantak khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin ana khairu minhu kuring teu kudu sujud ka Adam embung kula sujud ka Adam mahnya nu leuwih mulya kudu sujud ka nu leuwih hina oh ti dituna waduh ilah as iblis berarti takabur ya iblis maka cek Gusti Allah boleh cek Gusti Allah iblis fahbit tok minna turun siat di sorga turun faba yakunu laka an tatakabbara fiha tepantas model mana itu takabur sombong cicing di sorga lain cicing jang tempat tu sombong layak jelema takabur sombong cicing di sorga turun sia iblis lantaran sia sombong fakhruj minha innaka minas sokin turun sia iblis lantaran mana takabur turun innaka minas sokin sanyana anjeun teh termasuk nu hina golan zirni